isukan wae makan-makannya. Pokoknya kabehan kudu miluan. Hampurannya cigana abi mah ngiluan, soalnya abi keur aya urusan di imah. Ya enggak, terserah maneh, Nis. Tuh kan, si Nis mah emang gitu. Lamun diajak kumpul-kumpul teh selalu loba alesan. Ibu-ibu, ulah poho, urang dipoto, ame si Nis nempo, urang keur seru-seruan. Nah, kalakah gitu, Cek. Ame si Nis nyawon, manehna teu milu ka urang oge, urang teu masalah. Nah hanya amun marane keur ngarobrol, mun urang datang selalu indit. Ah, naon-naon. Abi nyaho karena marane arambek. Karena abi teu ngiluan makan-makan. Lain masalah makan-makan, Nis. Masalahna maneh selalu merasa paling sibuk sorangan. Abi bener-bener teu bisa waktu itu. Kiraku karena sekali teu milu persahabatan urang jadi kieu nya. Lamun memang maneh nganggap urang-urang babaturan, kuduna maneh teh berusaha miluan. Jadi ayeuna pertemanan diukur dina milu dahar atau henteu na. Enggeus lah Cak Haji, ulah bager teuing ka si Nis ayeuna mah. Manehna oge henteu peduli ka urang-urang. Cek, ulah ngomong sembarangan. Kalila ieu urang teu pernah ngajatukeun marane. Nah, amak, berarti maneh bener dong. Nya geus, mulai ti ayeuna geus lah, ayeuna mah urang ulah berteman deui. Nya sok, lamun karena cuma abi teu milu dahar, marane bisa micieun persahabatan. Urang oge moal maksa. Jang oce kunaon, timimiti selalu adu domba. Oce nyen masalah leutik jadi gede. Cak Haji nyaho teh. Waktu itu si Nis tadi samiluan karena aya urusan keluarga. Manehna lain dihaja ngajauhan urang-urang. Nis, hampura Cak Haji terlalu gancang nuduh maneh gara-gara omongan batur, kurang sampai ka memusuhan. Ku abi dihampura Cak Haji, tapi abi diajar dina hiji hal. Babaturan, bener-bener babaturan, moal bakal ninggalkeun urang. Cuma karena sakali teu milu makan-makan. Tah, mulai ti ayeuna ulah aja deui drama. Cuma gara-gara pengiluan dahar. Persahabatan ulah diukur, pisahan selalu hadir dalam setiap acara, ulah babari percaya karena hasutan batur. Karena masalah leutik bisa berubah menjadi permusuhan besar. Lamun teu dicaritakeun anu bener teu. Nice.